warahmatullahi wabarakatuh. 15 tahun lajuna waktu ti satu tasna eta kajadian Raja Amr tilar dunya. Kusabab baheula Amr ngadegna jadi raja teh hasil sodeka kabaraya nyemuna sabah. Kumaotna Raja Amr nimbulkeun pacengkadan anak incu turunan Robiah bin Nasir. Ku ayana pacengkadan dulur jeung baraya di jero nagri. Kaayaan politik negeri Yaman oge harita kababawa dina segala urusan jadi kacau. Kulilana pacengkadan jeung kakosongan pamimpin di negeri Yaman antukna aya pihak katilu anu ngahaja ngadongdon pikeun ngarongrong kana eta kaayaan. Tujuanna geus pasti pihak katilu teh hayang kumawasa, hayang ngadiukan kursi kerajaan di Yaman anu dina mangsa harita keur kaayaan kosong. Rongrongan ka negeri Yaman anu keur kacau datang ti pihak bega-bega anu biasa nyegat kafilah ti negara ka negara. Eta rombongan bega dipimpin ku jalma gagah kabina-bina anu boga ngaran Hunay'ah Zi Sanatik. Hunay'ah boga balad kurang leuwih 600 urang. Jalma anu kurang loba saupamana erek barontak ka negeri Yaman dina kaayaan negeri keur ayem tentrem. Tapi bubuhan kaayaan negeri Yaman harita keur kacau. Rencana Hunay'ah disorang kalayan lancar. Singkatna Hunay'ah geus diuk dina kursi kerajaan. Sok sanajan Hunay'ah teu boga dasar-dasar pikeun ngokolakeun hiji nagri. Manehanana ngan ukur boga modal kawani jeung nafsu sarakah dibantu ku kakuatan balad-baladna. Nyemuna sabah cocoba keur urang Yaman harita masih jauh tangeh kana wakasan. Salila 2 tahun sajeroning dipimpin ku Raja Hunay'ah, kaayaan Yaman kalah kabeuki awut-awutan. Rakyat diperes tanagana ku cara-cara anu biadab. Ari ningali kaayaan negara kitu mah kulawarga Robiah bin Nasir asa kageingkeun tina ngimpi anu sakitu panjangna. Akhirna kulawarga Robiah bin Nasir ngayakeun hiji gempungan anu pamustunganana ngangkat hiji pimpinan ti kulawarga manehanana pikeun mimpin ngarebut deka kawasaan tina leungeun Hunay'ah. Eta jalma teh boga ngaran Zunwas. Zunwas nyiapkeun wadia balad sesa-sesa kerajaan anu dipimpin ku Amr baheula pikeun ngajorag ka karaton. Zunwas pinuh ku elmu, jemar ku pangabisa, nyepuguh. Teu ngabutuhkeun waktu lila pikeun ngabebenah pasukan anu baris ngusir para panjajah. Dina waktu anu geus ditangtukeun abrulan jalma anu dipimpin ku Zunwas ngaleutkeun ke ngapandaleut indit ka kota raja pikeun ngepung karaton. Keur kejadian perang rebutan umur begalan nyawa anu kacida campukeun pamustunganana dina eta perang. Hunay'ah ngemasimpat itu mekaning perlaya beheuna digorok ku Zunwas. Saminggu satu tasna perang wekasan rahayat Yaman riung mungpulung di alun-alun kota Yaman pikeun mistrenan Zunwas jadi raja di Yaman. Dina poe eta urang-urang Yaman ngarasa guliga hatena dumeh kakawasaan ragrag deui ka kulawarga Robiah bin Nasir saenggeus kurang leuwih 2,5 tahun dilinih ku jama luar.
Tapi kabungah urang Yaman teu lumangsung lila kulantaran sabulan tisaprak Zunwas diistrenan minangka raja di Yaman. Zunwas ngumpulkeun sakabeh ais pangampih raja pikeun ngariung di balai sawala. Saenggeus kabeh ais pangampih kumpul di balai sawala sarta waktu anu ditangtukeun geus culupok, Zunwas ngamimitian muka paguneman. Pikeun sakumna ais pangampih Yaman leuwih ti heula kami nganuhunkeun kana sagala rupa kapercayaan anu geus dipasrahkeun ka diri kula nepi ka kaula ngadeg salaku pimpinan nagri Yaman. Anu saterusna kaula boga cita-cita pikeun mulangkeun deui kapercayaan bangsa Yaman ka agama leluhur urang. Lain kudu nganut Yahudi tapi kudu balik deui nyembah seuneu jeung muja barhala sarta anu jadi sesembahan pikeun sakumna bangsa Yaman taya kajabah iwa ti kaula mangrupakeun sesembahan anu ngawasa sakabeh dunya. Teu meunang aya nu ngagem agama sejen kajaba ti agama leluhur bangsa Yaman. Sing saha anu arek coba-coba ngaganti kana agama leluhur bangsa Yaman, kaula minangka sesembahan sakumna bangsa Yaman baris nibankeun hukuman anu saberat-beratna sarta tiwangkit ayeuna pisan jama-jama anu ngagem agama Yahudi lamun keukeuh tetep tumetep aya di Yaman maranehna bakal dihukum disiksa anu saberat-beratna. Ngan sakitu hal anu dianggap penting supaya diperhatikeun ku ais pangampih kabeh sarta sebarkeun ka sakur tempat anu kareh kabana sapon ku negeri Yaman. Umumkeun ku aranjeun kabeh yen taya deui sesembahan anu wajib dipunjung dipuja lian ti kaula Zunwas. Nya ti poe eta pisan agama Yahudi di negeri Yaman geus kaganti ku agama leluhur bangsa Yaman anu sawatara waktu ka tukang kungsi ditinggalkeun keur zaman Raja Taban As'ad. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos nyimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten Robi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.